أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wal-amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nusa etik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu ta'ala. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah engke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu itu teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun nu ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokoknya hewan. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Ate salat subuh. Kambe bau bentek teh salat subuh. Insyaallah dari tuh gitu. Jadi urang ieu per minggu urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah teh. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah. Jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh teh maka jeung ruku. Mun ngridit keneh can wauh ka Allah. Lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah. Mangganing di imah TV ambalayah. Ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun.
teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaat-manfaatna, berita-berita, informasi-informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi. Nah eta tenan. Eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos kitu ngaran. Lamun jelema keur di kantor, jelema keur di ladang, jelema keur di toko, di pasar, ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema. Barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh. Di Cikupa mah loba anu teu wauh. Wayah asar ka Citra. Wayah magrib di jalan keneh. Datang ka imah parawiyeng. Isa aju pake nonton TV. Eta di Cikupa teh karitu. Ambalaya ka unggal kecamatan, Kasepatan. Mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat. Ya Allah ya Rabbi tewarau. Jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna, di deuleu pagaweana. Tuh nu mantak ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu. Nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah. Mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja bae Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia. Nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae panggih-panggih malam Senin bae panggih deui malam Salasa malam Rabu. Terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manya abdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit, embung mabok, embung zina. Eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu. Pencak Gusti salat abdi salat, pencak Gusti puasa abdi puasa. Berarti abdi wauh ka Gusti. Adapun soal kurang khusyuk mah tuh hampura bae Gusti. Oh. Teu kitu tah. Oh, cek si jalan coba apa deuleu banget sia deuleu barang di deuleu teh. Oh bener ada herang saeutik ya banget. Malaikat amankeun teh mah wauh ka aing. Wauh emang cek malaikat? Ya setengah wauh lah. Tuh, setengah wauh bae salamet. Komo nu wauh jasam. Masya Allah, nu mantak libetkeun diri urang, wauhkeun diri urang, angsongkeun diri urang ka pangajian. Wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti. Lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi. Urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik. Urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong. Geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah, nu paham ka Gusti Allah, pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah. Sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah
urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wawuh ka Gusti Allah Subhanahu. Ya Allah ya Rabbi, wawuhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah. Mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaran 10.000 dititipkeun berarti pakai meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeulina sorga nu kadeulina bidadari tuh digerokeun deui pakai mesin. Kades ya. Kuna ye kabeh ya. Urang mah lain kades ya, kuna 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Amo sodako make kembali teh kira-kira. Ya can paham eta keur carita sodako. Masya Allah. Taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh. Nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar. Kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa. Naon kudu belajar, ke geus belajar bisa, geus bisa jadi ahli. Geus ahli mah nikmat, ahli sedekah, ahli ngaji, ahli salat, ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon. Moal datang ka ahli mun teu belajar heula. Geus belajar heula urang boga duit sabaraha teh? 10.000, 1.000. Heh. Belajar. Boga duit sabaraha teh kali? 20.000, 2.000. Heh. Ya. Boga 100.000 ya, belajar. 1.000 kali. Teu naik-naik. Belajar mah teu naik-naik. Guys, berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae. Teu naik-naik tah kos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang, munggu Allah Subhanahu wa taala faktor man sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang. Henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae. Naon fasilitas nu aya di diri urang? Akur bae. Akur bae pake naikeun derajat. Urang dibere dunia, coba dunia pake naikeun derajat henteu. Urang dibere tanaga, coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye. Pake teterekelan teh dibere ilmu, dibere wawasan, dibere ilmu politik, dibere ilmu ekonomi, dibere ilmu agama, dibere ilmu budaya lain sebagainya. Pake naikeun derajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah, tinggal urang apa? Kos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar ya hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, us, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus, kulhu bae dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang di sana eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka.
Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 pet. Cenah cak kiai. Pan kiai ge kangjeng Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka. Abdi deuk demo. Gusti. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan, ya lap-lapan lah. Teu jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca qul jasa. Nah, yang maca bae. Mungkin moal bisa demo ka Gusti. Begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca qul cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu sia ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakeun? Bener. Cak sia. Bukan urang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara al-ikhlas bi'ata marrah. Bi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu. Tah, pada eta cak Kangjeng Nabi. Tapi dipanggil. Bener pencak Gusti. Wah, bener ieu mah tuh. Geus ka surga kan lah. Cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV-an. Ah, geus sampura. Ampura. Nikmat luar biasa tuh. Nuhun teh libatkeun diri urang di pangajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep. Mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nya ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan bae kerek nya mah. Undangan aing ngabeun paruyang cek nya ieu. Duh, esek cek. Oh, nampuyang. Undangan teh kudu mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh deui nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua. Dakwah sih kos kitu. Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pangajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ka masjid terjadi deui. Tanya. Kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge dibaturan ku kula ieu. Kulana asup ka jero hatena, he salat deui sia. Hayang kalem sia kuari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus hudang bae ge bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Cakos kitu iblis ge teu kuatin.
kajian mengenai SBT mah dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek na ieu mah. Bahaya meningankeun hayasan. Tak lolobana kiai mah harees. Nailah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dia orang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Wallahu alam.